Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, balik deui dina ieu acara TV Sunda. Edisi Senin, Kaping 20 genep Februari 2024. Kuring Anggraini Putri sarta Jihan anu baris ngedugikeun ieu warta selengkapna. Angin kencang nu ngahaililiwir di Ranca Ekek dina 2 Februari 2024 parantos maok perhatian warga. Dumasar dina laporan BMKG anu ngadugikeun ieu musibah di Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Sumedang ieu teh angin puting beliung. Kejadian angin puting beliung di barung hujan deras dilaporkan Manajer Wewengkon Industri di Ranca Ekek, Jatinangor, Jawa Barat. Tabu 3:4 sonten. Nurutkeun Didi Satyadi, peneliti senior Pusat Riset Iklim sarta Atmosfer BRIN, disangka kuat yen pusaran ieu lumangsung alatan patepungna 2 masa uap cai ti kulon jeung wetan dikuatkeun ti kiduleun Samudra Indonesia. Tiluanana ngumpul di hiji wewengkon anu degradasi panas anu cukup seukeut. Selamat siang, saya sekarang sedang bersama Bapak Eki yang kemarin melewati jalan Ranca Ekek yang terkena musibah. Apakah Bapak bisa menceritakan pengalamannya? Waktu kejadian hari Kamis ya, saya mau ke Cicalengka, ada rencana ke Cicalengka, mau berangkat jam 3. Kebetulan dilalah berangkat jam 2. Tiba di Cicalengka, nggak lama di situ terjadi angin yang kencang. Ternyata ada angin puting beliung yang katanya sih, konon katanya itu tornado pertama di Indonesia. Saya pulang waktu itu jam 5. Jadi waktu saya lewat pulang dari Cicalengka ke Bandung hanya melihat puing-puing dan saya tidak sempat untuk memvideokannya karena satu saya bawa sepeda motor, kedua ya kurang memungkinkan lah untuk bervideo. Jadi kalau mau lihat videonya kan banyak ya video-videonya. Yang jelas waktu saya lewat itu sudah benar berantakan seperti apa yang tertera di video. Baik, terima kasih Pak Eki atas waktunya. Terima kasih. Angin puting beliung di Ranca Ekek nyebabkeun 223 wangunan runsak berat, 208 runsak sedang jeung 66 runsak rada. Sababaraha jami oge ngalaman tatutina ieu kajadian. Pamirsa redaksi TV Sunda dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Mugi janten lenyepaneun da kanggo urang sadaya. Ngawakilan nu ngokolakeun redaksi TV Sunda kuring Jihan Nailah sarta Anggraini Putri amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.